Haradang kieu. Mani heula ah. Ka kebon ya, sugana si Kosim nah. Aduh, lega ting kebon teh kieu. Dijualnya diberi kono apa ku aingnya? Aing badaringung kieu geus 3 bulan pamajikan di Arab. Kabar pisan. Kitu-kitu teuing sia teh yo ka aing teh. Aing teh pan jadi balangsat ayeuna teh. Barusing kieu aingnya. Naon sih yeuh? Nah aya kaleng di ulu aing. Aduh, goblok teh. Sana mana dong sih? Duh, Kang, hampura teh ka haja. Buset teh Haji, sing kira-kira tuh maledokeun teh. Kuat nieu kan sirah dah. Duh, hampura Kang, suka teh akang. Eta hampura-hampura tuh tong ditodongkeun ka dieu tuh pacul. Eta Kang Kosim mereka mana? Ieu mah Ji, luntang lantung we kieu. Arek ngojek motor da mogok, bingung ku gue ge hayang digawe, neangan pagawean rese. Geus kieu we Kang, daripada akang luntang lantung mending gawe di Pak Haji. Hah, gawe Pak Haji? Gawe naon? Gawe ieu kebon, ngurusin kebon. Oh, ngurusin kebon. Oh, nya teh siap Ji. Iraha ya kira-kira? Nya, isukan we lah. Isukan we? Isukan. Atuh, nuhun nya ieu. Aduh, tingan. Hampura nya. Aduh, tingan. Sik. Alhamdulillah boga oge aing pagawean ayeuna. Duh, bager oge nya Haji Kodir. Aduh. Nah, aya si Otong, delan ah ku aing. Ya Allah, Ming. Allah. Salah sia ngahalangan jalan anak sultan. Goblok teh sia Meng, setan. Hakan taku sia, dadah Otong. Awas paling sia Meng, tunggu pembalasan aing. Aduh, aja kalaing euy, aduh. Heuh. Paman si Kosim itu. Sarina ge aya di dieu angkring. Bagi kopi. Ah, ada. Kunaon Abah? Asin gitu kopi teh. Birapu asin Abah? Asan ku sia. Teu bocosan kopi-kopi acan. Nyalain yen sorangan. Hei. Beli naing Oh, benar Mang. Jolog teh sana micin cangkang cau di dieu. Geus nyaho ya cangkang cau, dileyak wae. Aduh. Ganeng sia korban. Naon korban? Gorila kebon. Goblok deh. Aing disarwakeun jeung gorila kebon. Emang heuh sih mirip. Yeuh Neng, Cita. Abah rek ngomong ka maneh. Sakola teh sing bener.
sing pinter, sing jujur. Da abah teh ngabiayaan maneh teh geus mang hektar-hektar. Keur biaya maneh sing jujurnya Neng. Mohon bah, Cita rek sakola sing bener, hayang gawe, hayang ngabahagiakeun Abah. Ngomong tuh Cita, aya cebrek we lin didengekeun ieu ngomong. Kan tadi ngomong Abah. Hah? Tadi ge ngomong. Oh, ngomong. Heeh. Nya teh kadeng ku aing malu we sekolah tara budak sabelah aing. Tapi minta duit atuh. Rek ngalabelit. Nya heuh ngalabelit wae ngalabelit. Minta duit lain. Hah? Minta duit lain. Ah, ngomong duit itu tadi. Loba ya aing kurang duit wae. Yo. Tah. Aing ketimbang Iya duit beli. naon iya. Oh, Papi bikin medit wae ayeuna mah ieu duit jeung naon ieu sakieu. Dasar plit. Terus apa Cita bade ameng ya? hah? Bade ameng. Kumaha Cita? Ameng. Oh, kena si Ming. Nama tuh. Kolot. Assalamualaikum. Jadi paruh sing ayeuna. Si sober duit saeutik ku aing gugurutu. Si Cita ulin. Mending aing nang kosim. Lado kan guru aing mah berenang hari mah. Sim. Ulin ayo ah. Kosim nya lah. Batur kuring teh budak jalanan gawe ukuran. Kamana sih kalong hidung orang jelema ieu teh nya. Di pagawean sah. Aya ember ti dieu. Pagawean teh bener pisan. Kalap ku aing mah. Buset ting ieu. Poek ieu. Ting ya. Ting pagawean saya. Goblok ngagang gue pagawean aing. Buset pagawean aing ngadeuna. Pagawean saya teh ha. Ember ku aing ini anan. Hah? Kunaon Pak Wakil? Henteu jang. Dah, nah beuri teh tijak abah rada reuas tah. Jang ah. Dasar aki-aki suwe. Terus di mana sih Kosim? Aing terus ngelantung we lah. Ya, Cup. Alhamdulillah euy, aing boga pagawean. Pagawean naon Sim? Jadi aing aina diberi pagawean ku Haji Kodir. Titah nguruskeun kebonna. Oh, Haji Kodir Sim. Set. Nyata mah tuh lega kebon, taneuhna ge lega. Oh, nya alhamdulillah atuh Sim ari boga pagawean mah. Oh, euy Cup, aing alhamdulillah pisan boga pagawean. Aing pusing euy, ngojek aing motor bejat di ditu tuh di imah. Tuh aing kadang pusing, pamajikan di Arab, kabar pisan 3 bulan. Ah, pusing-pusing teuing Kosim sia teh ah, nyawa kabarnya kawin deui atuh ah. Ah goblok sia mah Cup, aing kawin teh hayang di balero ku jojodog. Eben. Nah, gawe teh eureun jadi moal bareng jeung aing urus ieu mah. Ah, Aduh, goblok kantong dengan aing heneg. Aduh. Sim, hampir sim. Ampun banget sia aing nyeri lah. Parah sia Il.